Ngaran budak ge sae saha tuh Muhammad Taufik. Kan Taufik wukul mohon cenah ulah ini ningali di ono cenah ningali torono entong ganti weh kudu ningali jago tambahan atuh Muhammad Taufik Rohman. Alus cenah kieu alus ieu ningali jago rek teu jago kumaha pana laki. Ibu cenah hormateun sim kuring sepuh kapungeur masuk di etang heula. Ari kadang-kadang sepuh kapungeur ongkoh jiga heureuy padahal ngeunaan kana hitungan. Saha ngaran budak teh Neng Misah. Naon hartina Neng Mismah Neng Misah teh ternyata ieu budak lahir ka alam dunya poe Kemis malam Jumat. Dengan di awewe ngaranan weh Neng Misah. Aya deui ece di Soljer solokan jeruk ngaran budak teh Cep Hadko. Naon Cep Hadko hartina ternyata kieu bapakna poe Ahad keur meuli bako budak lahir ka alam dunya lalaki ngaranan teh Hadko. Teu kapikir ku abdi teh lamun teh mah bapana keur kaayaan ena maling bako geus moal-moal ngaranna teh Silingko. Kadang-kadang aja Masya Allah tabarakallah sae nami na Muhammad Taufik Rohman tapi di pasien asma lakob atana pilanian nu aneh-aneh. Saha nami na Muhammad Taufik Rohman ai ladianana si Entot. Ya punten eta teh siga sae pada maawon kumaha lamun diheureuyan ku tatangga. Jeung tatangana teh Entot ari Entot bobo sareng saha? Sareng bapak cenah sareng mama. Ari Entot belah mana? Belah tengah. Ari mama belah katuhu. Ari bapak belah kincah. Tot lamun dihijikeun jadi kumaha? Mama, Entot, bapak. Tur sawihna enakeun teu? Enak lamun kitu? Enak jadi anak yang enak. Ibu cenah hormateun sim kuring punten sok aya deui ngaran budak teh saha teh Cep Arisandi. Naon hartina Arisandi? Bapakna di kantor meunang arisan budak lahir ka alam dunya lalaki Arisandi. Masya Allah. Tapi kadang-kadang kapungkur mah sepuh kapungkur ngaranan budak teh nuju keur hamil keneh. Lamun keur hamilna resepna teh kana jeruk pasti weh di abdi weh aya langian ka ayeuna pedah keur hamilna baheula resep kana konyol budak lahir ka alam dunya awewe ngaranna Neng Konyalawati. Lamun resep kana jeruk kumaha? Jeruk kawati. Aja punten abdi ieu ukuran 3,5 bulan. Matak teu kabayang aganis lamun teh nu hamil punten bojo aganis parantos ngalihirkeun janten putra bisa gitunya. Punten abdi we ieu ukuran 3,5 ngapna kabina-bina aja. Lamun ece we ayeuna sok ayeuna naon hamil 8 bulan capek henteu? Jawab diki pangmenangkeun ku abdi capek henteu? Nyeri henteu? Bohong nyebutkeun capek jeung nyeri ari budak geus 5. Beunah we meureun nu aya geus sok aya hitungan sabulan ngaherang 2 bulan 3 bulan 5 bulan 5 bulan wih di sabulan ngaherang 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 8 bulan 10 bulan 11 bulan 12 bulan aya nu 12 bulan naon bulan jelema ecep akan ngobrolkeun jelema lain muni astagfirullahaladzim ngobrolkeun jelema jaming oge aya anu 12 bulan eta jogorok muning bari melong ka dieu geus Masya Allah tabarok aya anu sataun aya jaming kan sok dipaskeun keanehan di atus eta. Masya Allah tabarakallah. Ibu kadang-kadang masuk teka harti 7 bulan kolot bapak 8 bulan orang tangan sepuh tah. Kadang-kadang tepat ngarti kuruna mah 7 bulan kolot 8 bulan ngolotkeun pantes nama. Masya Allah tabarakallah. Punten ibu cenah hormateun sim kuring Kang Asep sareng Neng Eis punten Asep sareng Eis punten tinggal jeung sepuh urang sadaya ibu punten nu jadi indung teh capena kabina